Kerasa tayanunya talang sara diri abdilah tobat lah tobat abdi tekiat nandangan tunggara diri lahan teu aya daya hirup ge disapu batur manis abdi mah nyuni kalakai geuningan abdi mah yuni kalakai kaburaka bawa ku angin dedeng Aidok ayu ayasor kehujanan kaibunan ge panteusna maha sarua teh kabingung teu manghitung-tung kasusah kadaek bisa kaduh lagu bapakku bapakku ngulubut mati baring teu beunang di rencangan apa Haji Kamsi apa na suci Malik nanya kasorangan duh diri kumaha teuing awatos lamun kieu salamina manan bisa pulih deui mun kaya kieu mah diri langkung saya pondok umur alam kasedih teh yang cipedes kepada Sumara dang yang cipedes direncangan Abah Nael sora nandangan Bapak Lurah Cibongkor Bapak Lurah Cirahayu Maharaja Bapak Lurah Cirahayu Majang najan awet mun rajet mah matak wae geuring pikir alah aduh Malurah Cirahayu abdi tulungan ya Bapak Lurah Cirahayu najan palias papis da puguh kacida wungkul ngakandung kabingung najan palias papis Palurah Cibongkor
da puguh ka cida eta pajar maneh reka kumaha dareka kacai jing kending dang yang cepada ngaji pajar maneh rek karunya darek karunya Araraya aya lami-lami sok keureuh Pak Haji ka masjid sok nyeri sok nyeri cai kopi beak wae giruk lain kapakuwu abdi teh sok ngewa lain bela pati dati anggang giruk lain nyewa lain bela pati ti anggang pakuwu anu bageus aya sorang bela pati tiang owetan jam paring makan jam paring pegatalina satrasna kumaha cenah mah seredetan papugu pasini jalir janjina pun nang yang cipedes owetan di Tegal makan si awan sesiriditan sute pakubu Sugri kadang wargi sadaya